Cek, kumaha cek, rek dibayar ayeuna moal hutang teh. Hah? Ari kitu sabaraha? Aparan 20.000, geus 5 tahun sih ya. Mun kurang dibelikeun kana emas na geus matak batian. Lah, emang aya kitu emas anu hargana 20.000. Sagede naon teuing meureunana dibandingkeun jeung korong urang ge badag keneh korong urang atuh. Atuh ieu mah istilahna we cek. Intina mah dolim we jalma anu teu mayar hutang geus tahun-tahun teh dolim. Rek atuh dibayar mangan ke heula. Ek meuli kuota heula ieu teh aya anu sakumaha? Nya bebas aya nu 1 giga, aya nu 2 giga. Kumaha ge kahayang? Ari 1 giga teh sabarahaan hargana? 30.000. Ari anu 2 giga? 50.000. Lah anu 30.000 wae anu murah kana nomor WA. Oh, mangga cek. Atas lebet. Oh nya, ieu duitna. Uhun. Nuhun ti kayak hutang anu basa 5 tahun ka tukang mah mau waka dibayar. Uhun cek. Padahal mau hutang 1 giga teh harga aslina kurang 10.000.